Bismillahirrahmanirrahim. Keur carita dina masalah hidayah kakafiran dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam. Lamun geus asup Islam dibere teger dina syariatna naik barang geus teger dina syariatna melalui kana thariqah kuari kudu beda dina thariqah jeung syariat nu dilaksanakeunana syariat ngan jerona aya thariqahan ulah kieu berthariqah keluar geus dina syariat teu kudu salat urang kuari mah geus bertarekat bae gantung jelema geus tanggung jawab aing gantung bawa cara tanggung jawab di hareupeun aing nyana teu bersyariat ngomong-ngomong tarekat jeung hakikat gantung bae kiai tanggung jawab leuwih ditanggung jawab aing tanggung jawab dah bono cenah itu mah udang-udangna gede tambahan deui gede cenah sorbana ngangsar tali ku sia sorbana leuwih ti ngangsar bono bae teh salah syariat jerona tarekat salat tarekatan puasa tarekatan haji torekatan supaya mencapai hakikat lain kieu gitu urang bertorekat geus kudu bersyariat je ka dieu sia kampak leutik aya ya itu gara haji mah kos gitu nah kuari bersyariat paten bersyariat zahir mah kudu bersyariat bae sadajan kiai nu geus datang ka hakikat ge zahir mah kudu bersyariat deui Kangjeng Nabi tinggali para sahabat Sidina Abu Bakar mual aya jelema nu pong hebat tibatan Sidina Abu Bakar Siddiq tibatan Sidina Umar tanu dicaritakeun tadi tibatan Sidina Utsman tibatan Sidina Ali kabelah dieuna wali-wali Allah zahirna bersyariat magahan ngaji nyana dakwah nyana salat puasa zakat haji nyana di jerona berhakikat ulah berhakikat teu salat ulah bertorekat teu puasa weh teu puasa mah jang nu bersyariat cenah urang mah ngagoreng sangu aja ya mun deukeut ka imah aing resep aing ngulinkeunana ieu bisa dipancingan ku aing sia aya sia pancingan uduk sia ku aing diracun ku aing sia udukna itu syariat tuh kuring tembongkeun mah ya Allah mulai syariat jerona isian ku tarekat maksudna naon batinna bersihan supaya wudu bener-bener wudu sholat bener-bener sholat haji bener-bener haji ulangan sakadar cangkang doang dicek Imam Ghazali teh kapan aya roh aya eusi aya cangkang aya kacang jerona aya cangkang lamun keusina dipisahkeun di dieu jang dahareun dek digoreng dek di dahar silakeun apan cangkang mah beuleumeun urang ge lamun urang ayeuna rohna bagus atuh kapan dikasorgakeun ieu jasad urang lamun sakadar cangkang doang dibeuleum sarua bae tuh tarekatan awa mangkana apakah jelema anu dijadikeun waliullah ku Gusti Allah tina tadina bersyariat kemudian ku Gusti Allah dihirupkeun hatena dibere ilmu hakikat wa jallahu nuran yamshi bihi finnas ku Gusti Allah dibere nyana cacang sehingga nyana lempang di manusia dengan tegap nyaritakeun ieu haram ieu halal ieu hak ieu batil tanpa aya intrik-intrik duniawi jeung ukhrawi hiji bae Allah tesieun diomongkeun tesieun dicaci dimaki nyana malantaran hiji nu dideleuna Allah yamshi bihi finnas kritik ku kabehan teu robah wobe ngagorengkeun teu robah wobe ku kabehan nyana teh di alam teu robah kitu bae waliullah mah yamshi bihi finnas apakah sarua jeung man fi zulumat kiai-kiai golkar anu aya dina syariat doang anu lempang ngariungna hayang jauh Ambon anu ngariungna hayang dibayar anu dakwahna hayang dibayar malah kuari mah make tarif dikritik kapan ku jelema masa sih dakwah pakai tarif-tarif segala nah akur tante
ieu wali dakwah tanpa pamrih jeung jelema bersyariat dakwahna hayang kajieun dapur tidak dong tidak beda teu akurat mantap Syekh Junaidil Baghdadi luar biasa guru tarekat nomor hiji moal aya tandi wow sadurunge winara boga murid ngaranna Syekh Sri Sikti urang lamun ka Baghdad zarah ieu makom Syekh Junaidil Baghdadi di dieu Syekh Sri Sikti masyaallah tamun urang terus kabelah ditu terus Syekh Marufil Qurhi naik mobil deui ieu kari kabayang tah geus ka Baghdad kumaha keur hirupna Syekhul Mursyid nomor hiji di dunia deh ditanya Mama Junaid bisa teu murid ngaleuwihan guru ya cak galata bisa mah bisa ngan hese kira-kira aya eueuh encan aya sih dek dibuktikan ku Allah maksudna dek dibuktikan kieu dibuktikan lana Syekh Junaidil Baghdadi teh jelema nu nyepi bae kecuali jelema nu datang nanya minta petuah diterangkeun ku Syekh Junaid adapun nyana diondang mah dakwah adapun nyana dakwah di Majlis Taklim dakwah di masjid dakwah di lapangan teu pernah Syekh Junaidil Baghdadi mah cek nyana maneh di imah bae zikir kecuali jelema datang mondok datang minta petuah karak ai kitu mah nyana diondang dakwah teu daekeun nyana terus bae nyana teh zikir ka Gusti Allah kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyaallah wali mah geura kadang-kadang ngimpi teh kapanggih jeung Kangjeng Nabi urang mah ngimpi kapanggih jeung cao di udag-udag kuntianak raga kasumuh esek dek naik sakalina naik hayang kiwer ki ngompol eta impian urang eta kos kitu sebab memeh sarena teu babaca Syekh Junaid kapanggih jeung Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi ye Junaid ulah diantep umat anjeun dibere rahasia lisan ku Gusti Allah lisan anjeun teh seukeut ketika anjeun nyaritakeun jelema bakal ngadenge di samping ngadenge jelema bakal nuturkeun lamun model anjeun nu dibere hikmah caritaan anjeun cicing bae di jero kamar umat bakal cilaka gas kuari ulah cicikeun sampaikeun anjeun dibere lisan leuwih ti batur sebab terdorong tina batin anu suci udangnya masyaallah astagfirullahalazim mulai esuk teu kudu di ondang aing dakwah di kerumunan manusia langsung nyana set aja kade kumpul dakwahnya masyaallah Syekh Junaidil Baghdadi wah atuh pohara dakwahnya teh sebab berhikmah lillahi taala sapoe kaduana Syekh Marufil Qurhi datang assalamualaikum waalaikumsalam murid kan Syekh Marufil Qurhi cek Syekh Marufil Qurhi alhamdulillahirabbil alamin aya naon atuh impian pohara jasa kapanggih jeung Kangjeng Nabi aju nitah dakwah hah pan sia nyaho siapa murid ai sia nyaho ka impian ai ieu dek dibuktikan dia artina murid galeuwihan guru duta tadi najaknya bisa mah bisa ngan hese kan gitu dibuktikan ku Gusti Allah oh ya mimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi aju Kangjeng Nabi nangan nasehatan tindak dakwah ulah cicingeun lantaran mama umapan boga lisan berhikmah sebab timbul tina batin anu bersih geus aing melenget aing sia bisa nyaho aing kapanggih jeung Kangjeng Nabi tang ngimpi nang ti mana hayu coba pan sia murid aing cek Syekh Marufil Qurhi kapanggih ngimpi jeung Allah Syekh Junaid langsung kaget Allah ngabejaan ke kula bahwa cak Allah
aing nu agung ngutus rasul aing titah ngadatangan Junaidil Baghdadi titah dakwah ambos yang dipilih jeung aing mah jeung nabi siapa jeung Allah tah eta kos kitu murid galeuwihan guru Masya Allah dengan takuna sok sombong guys yang murid aing bahwa tidituna murid galeuwihan guru moal bisa kajen kumaha loba di pasar kemis murid galeuwihan guru loba di zaman kura sekolah SD guru SD mah guru SD bae ieu murid mah geus anu jadi insinyur murid geus anu deradas murid geus anu eta mah ai urusan guru teu bisa dileungitkeun kaguruanana ai pendidikan mah atuh ngaleuwihan guru ambualan ngan murid mah tetep murid baik sanajan ieu geus jadi insinyur geus jadi profesor ieu guruna guru SD bae nya mah malah can jadi kepala aja datang ke modar nya mah geus didinya bae atuh guru bae eta Junaidil Baghdadi kaget bahwa saya marupil kurimah kapangi ngimpina kapangi jeung Allah eueuh teu kira-kira teu ngararimpi kos kararitu jasa asalnya ho bae po haraman Masya Allah datang ka nyaho impian ngan teu meunang dibukakeun kos kitu mah di halayak rame ieu mah keur carita jelema luhung supaya urang ngarenyet adapun dibuktikeun mah urang wawalianan di kantong saya duitnya katebak bae itu kadeuleu jeung nongtot di dieu tah urang kiai wawalianan kos ieu geus rantai bae rantai bae blon nama kiai ya insyaallah iyalah ayat ieu wa man kana maita jadi jero ayat nu tadi urusan hidayah kablah dina hidayahna urusan hakikat pohara Masya Allah karim teu akur jelema nu dibere hidayah jadi asup Islam jeung Abu Jahal nu kafir bae khususna nyana umumna sahalayak rame teu akur jelema anu bertoriko jeung jelema nu bersyariat teu akur jelema nu geus datang kana hakikat jeung kiai jeung jelema nu bersyariat bae guru kumaha cenah kiai bertoriko teh alam torekat atuh ulah akur jeung alam syariat engke lamun geus datang ka hakikat atuh alam hakikat dipaksa nyana teh ku situasi ku ari kieu teu bisa sakahayang urang ku ari cicing di lembur bersyariat hayang minum tinggal gep hayang kopi tinggal nyeduh hayang susu tinggal nyeduh atawa mentah dahar ge hayang dahar jeung daging ayam hayang dahar jeung sate bebas syariat ngaran urang takos kieu begitu urang naik kapal truk bae urang teh diatur ku situasi jeung kondisi teu bisa sakahayang dahar diatur dina waktuna nginum diatur dina waktuna sagala rupa saya aya bae di jero kapal teh teu bisa urang Pak Mbak sini kenapa ini kan saya mahal ke Mekah nih bayarnya 40 juta saya minta sate ayam dong nyana laporan ke pilot kenapa ada apa namanya penumpang kita minta sate ayam mana orangnya tuh datangan ke pilot emang pengen sate ayam iya sini wah ini dibuka ya lawang kapal ya Malaysia di Cikupa ragakeun sia ku aing teu bisa tuh kayak teh garana teh saya aya eta hirup teh di alam kapal geus bae kumaha pemberian ti ditu teu bisa urang maksa hayang sate kambing hayang sate ayam hayang opor teu bisa saya aya bae urang ge bertorekat kos kitu jadi plotan guru saya aya kieu jadi urang teh dibentuk ku situasi jeung kondisi eta torekat garana ieu mah ongkoh bertorekat tapi nyana hirup sahayuna bae kos bersyariat soekeun pancena bertorekat pan haju iring-iringan jeung pamarentah teu arti ya mah lamun nyana teu bertorekat ngomong-ngomong teu bertorekat ya sah-sah saja tapi lamun nyana geus ngomong bertorekat haju iring-iringan jeung kandidat di panggung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah saat tadi kan teu bisa tuh aya larepan teh dikondisikeun ku torekat pan cenah nyana norekat pan dagang limbah
teu ngarti aing mah teu mah syariat atuh ulah ngomong-ngomong torekat atuh salah pan cenah bersyariat bertorekat pan make calanana street deui waduh pohara jasa SKJ deui nya isuk-isuk wait kiai wait mursyid mursyid apa haji mursyid Hacak teu samarangan aya larangan-larangan geus ulah sok wani-wani nyebutkeun torekat jana sebab aya nu nyaweun laranganana pokos tadi bersyariat urang dihandap kos kieu ketika urang bertorekat ieu teh digambarkeun di kapal teu bisa sakahayang di alas tah hayang ieu teu bisa yang itu teu bisa bertorekat teh kos kitu larangan-laranganana aya ketika larangan-laranganana dirumpak car balain bertorekat karena bersyariat poteskeun huluna ku aing sia ngaijazahkeun deui nyana mursyid ya matak saha mursyid da sing ade manya mursyid ngalimbah manya mursyid aju iring-iringan jeung pamarentah emang ulah jeung pamarentah sementara ulah ai ulah mah tungke saha nu ngurusan pamarentah baginyana nu norekat ulah waka sebab datang ka hakikat kumanya lamun geus datang ka hakikat mun geus datang ka hakikat teu meunang iring-iringan jeung pamarentah bila perlunya nu jadi bupatina hakikat bakos gitu jeung moal aya jelema nu diangkat dari hakikat jelema bodoh moal aya lebih pinter diangkat dari hakikat mah pasti bae pinterna di mana menang sakola indang sakola Gus Dur ge teu sakola nya mah sanawiyah aliyah palingnya tamat kuliahna mah ka ditu teu tararamat pana tuh jadi pinter emang nu minterkeunna kuliah disesuaikeun beungeut sia ku anja ngaji itu kamana ngaji jurusanna eta pahayain lah waduh masyaallah jadi kesimpulan adalah jelema diberi hidayah teu bisa diusaha kurang Allah mutlak nu boga hidayah mah di Abu Jahal ge lamun ku Allah diberi hidayah mah meureun asup Islam ngan Allah henteu bae ku Allah teu beri hidayah urusan Allah ulah sok ditanyakeun tah mah urusan urang bersyukur urang mah geus agamana muslim tinggal bersyukur ulah boga pikiran kieu atuh Allah teu adil amat ai Sina Hamzah diberi hidayah Sina Umar diberi hidayah ai Abu Jahal teu di akhirat tadi ka nerakakeun tolol sia mikir-mikir kos kitu lain urusan sia tah mah sia ge isuk pageto buateng dibilukeun jadi susah iya tuh geus ulah sok pikiran kos kitu urang mah bersyukur alhamdulillah Gusti alhamdulillah urusan Allah ngahidayahan nyugihkeun ngairupeun urusan Allah ulah sok aju urang pan kitu amat ngaji henteu pan-panan malulu insyaallah dah qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna bejakeun ku anjeun Muhammad anadu apakah kami kabehan ngaibadahan kitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nu teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana boro-boro jang ngarizkian batur boro-boro jang nyalametkeun batur pugunyana huluna ku urang didedet-dedet ge jam moal ku kumaha patung diome ku urang patung ku urang dikukumakeun ieu sapira patung atuh la iyalah mala yang fauna wala yadurruna diibadahan sakitu teu diibadahan sakitu mangpaatna madaratna diibadahan sugan ngamangpaatkeun diantepkeun sugan ngamadatkeun teu sapira batu bejakeun coba Muhammad qul ucapkeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun wa nuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa-masa jahiliyah dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da izhadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu bejakeun manya kudu kos kitu ulah artina mah inkari
eta mah percis kalladzi istahwatus syayatinu fil ardi hayron kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ieu hayron bingung teu nyaho arah jelema anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mana ngaran katulimbeng percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah jadi wis lalaki teh nyandung katulimbeng aduh teh nyaho jalan Aige cokolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut. Kalau beratan mana? Lamun beratan anu katuhu ka katuhung gitu itu. Bener eta kolot baheula teh kos kitu. Lamun ternyata beratan ka kenca ka kenca. Gitu. Tah eta mun lalaki mun awewe. Heuh kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe. Atau baris awewe. Nah iya kumaha tetep gedean numal bebelah mana. Masya Allah. Jelema kasarung jelema katulimbeng jelema disasarkeun ku setan teu nyaho arah tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq bahaya ieu kudu ngaibadahan ka patung bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan anu dimodik ku setan anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan bahaya padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah cek babaturanana hei ulah ka dinya salah tah mah jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae Zaid Aisyah deka mana deka Serang kasarang dek jalan ke mana? Tetap aing mah ka dieu mah karangkas ka ditunda atuh ka Sukabumi. Ya ka Serang mah ye ka dieu teh cat atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu. Salah tah mau datang ka Serang. Ieu mah ka ditu mah atuh karangkas betung ka ditu mah. Ye Aisyah kumaha tah? Kumaha aing bae pokona cak aing ka dieu ka Serang mah atuh datang ka Ira ge moal datang. Bisa ka Lampung ge moal datang tah mah ka ditu. Ka dieu ka Sukabumi bener ka ditu ka Garut bisa ka ditu. Itina ka dieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ieu tetep nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener da ieu jelema kapahung ngaranna kasarung katulimbeng teh Aisyah tuh ieu kunaon kikieun bae ieu lalakon hirup aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae sia nu judi pertama motor bea judi kedua kali mobil ku sia digadekeun judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun geus bebeakan pan sia ieu aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun pamajikan emang pamajikan nu sia apa nu bapana bego sia mangan hak pake doang kumaha teh jelema dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae kadinya degan lah loba omong sia-sia aing Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae ya Allah ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakumaha kopi tuh sia tuh saember ya los malana lah kos kitu mah henteu happy. Waduh, Masya Allah. Dituduh kereta mah haram, sama minuman kos gitu mah geus paling kita ieu bae tuh sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta
ai endek mas ya tak ulah make minuman kos yalah tidak menghayal minuman kos kitu mah sayang aing dituduhkeun tah mah haram neraka galak geus neraka langsung buah pamoyang sia bae teu bisa dituduhkeun tah eta ngaranna kapahung katulimbeng jelema katulimbeng dekawin geus sarua bae sia dekawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah masyaallah ceng Abah makarunya ka Aceng menang ngadidik Abah hartina wasilah disakolakeun ku Abah dipasantrenkeun sia mudirun ge aduh tah ieu sia aya tah didikan pasantren mudirun sia saeutik mah atuh milih pi pamajikanna aja aing mah garila emang kunaon gitu bah atuh masyaallah dadana kos pakaian bae ping-ping diumbar ka mamana aju bujal eta kadeulean gitu atuh abah ge resep sebenarnya mah abah da ondo-ondo Masya Allah ceng emang eueuh kitu nu make jilbab ceng emang eueuh kitu make baju panjang abah mah garila ieu dinasehatan tuh abah geus ngomong tuh jeung anak mang anu di pengkolan coba tepok ka ditu tepok ditempok ka ditu aya make jilbab rapi ditanya kumanehan anak abapana emang anak abah ini mana anak abah mah masantren di mana masantren di anu lila 15 tahun ke rumah ke asupna umur sabaraha ke asupna umur 16 di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan tamat aduh eta abah mah resep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu heseng kena ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anana rapi engke panjang sia keneh engke jang ngadidik anak abah masa kitu henteu bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta kosu bener tah ngomong tugas abah mah ngabiayaan tetek geus kadituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing kumaha nya bae ta eta ngaranna katulimbeng budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbeng nasihatan deui ku bapana cak aing sia kudu ka ditu ulah ka dinya emang kunaon kitu bah eta mah cak aing leuwih berat tah bapak blon jasa tah mah tadi nasihatan ku kolotna masyaallah jang hirup sia-sia kene engke kaditu sia ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak kaditu na ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo sakitu doang geus kadituna zat kawin beres hayang kadinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa salat maghrib 5 rakaat teu kira-kira salat subuh 4 rakaat lah naonan atuh kita hanya kumitohana neng emang salat subuhna sabar rakaat 4 salat subuh mah 2 rakaat 2 mah tah kos kitu mah belek cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mah mikir bae aing si bener tah kan hese tah salat bae ge can bisa didikan makaning pamajikan mah hese dididikna ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didik ku salakina dijebian bae lain kitu lain kitu ngalojokeun tah mah kos kitu mah jadi salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena murid da pamajikan. Eta ning bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah hese-hese teh kadenge ku sia. Kadenge. Tuh. Pas salakina hayang nyandung. Pas ngaji kiai ngabahas nyandung. Datang ka imah kadenge teh ku sia. Lah, sekongkol tah mah kajen kuku mah ge. Pajar persekongkolan. Aduh, Masya Allah, hese bae, pamajikan teh hese bae. Masya Allah, pokoknya ngadidik pamajikan hese bae guys. Lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan, bo tama saluhureun wali tama.
ya Allah. Tapi lalaunan ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan dan ulah ku nafsu. Tah, apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui, balik deui ka masa musyrikin, ka masa kemusyrikan. Wah, cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh. Moal. Manya kudu balik deui. Tah, lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah, Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam, diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam, geus aya pituduh nya atuh kudu balik deui ka ditu. Eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh. Mun kitu eueuh nu nuduhkeun, ieu mah aya nu nuduhkeun, tah eta jelema ge lahu ashabu yad'unahu ilal huda. Aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh, tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kumaha. Padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam, tetep bae nyana teu daekeun ngaijabah. Moal beres. Babacaan bae ge kudu aya guruna. Fikih kudu aya guruna. Tauhid ge sakomo tamat tauhid mah. Urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya. Hese maca bae di buku bakal cilaka. Pan teu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun. Allah aya. Sifatna Allah teh wujud hartina aya, kasipatan ku kidam, kasipatan ku bako, kasipatan ku mukhalafah lil hawadis. Contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dadamelanana cukup tah. Jang nandakeun ayana Allah aya dadamelana mustahil. Allah lantaran aya dadamelanana. Mustahil aya dadamelana nu ngadamelna. Tah kos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal. Ieu naon ieu? Ieu cai teh. Cai kan sumuhun sifatna beureum. Kumaha kurang lamun diinum rada aya karasa tehan. Ieu naon ieu? Kopi. Cai keneh, cai ngan kuari mah cai kopi. Warnana hideung. Lamun diinum kurang pahit. Oh, eta cai kopi teh warnana hideung, mun diinum pahit, mun lain pahit, mun teu pahit lain kopi, mun teu hideung lain kopi. Kanyawan tadina kopi bae ge, ieu ge Gusti Allah ge sarua bae. Ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina iheula nu miheulan kasipatan ku bako tetep pandari tungtungna mukhalafah lil hawadis yamu binasi wadaniyat kudratirat tah ieu Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngaranna dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tah eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabeladeuna Gusti Allah teh kumaha naik urang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tah kos kitu ngaji tauhid teh supaya urang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan tilu dakwah teh hiji Islam dua iman nomor katilu ihsan iman geus jelas Islam kitabna geus jelas tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara berarti boga rasa dideleukeun tah supaya boga rasa di lain eta bae rasa dideleukeun rasa didengekeun rasa digerakkeun rasa diperhatikeun eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara eta mah hiji ka ditu nama asa didengekeun asa dideleukeun asa diperhatikeun asa diintip bae ku Gusti Allah perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya kudu Islamna rapi imanna rapi naik kakarat moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah naleukeun aing ieu Allah naleukeun aing gua aing didaleukeun ku Allah aju aing didaleukeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus tah nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah atuh aya kitu mah aing meureun suruh neraka lah kajenna keuna jadi suruh neraka lah lawan pan eta moal daek
lamun jelema geus boga rasa dideleukeun didengikeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapan anak sieun jeung isina beuki tinggi sabodo aing mah dibenduk ku makhluk masa pira makhluk nu penting ulah dibenduk ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah lah ku ari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan-tahapan gua tahapan aya nu nuduhkeun ceng ye wudu nu bagus mah kieu pikir ngaranna ceng salat nu bagus mah kieu ye pikir ngaranna sok dek make riyad dek make takrib dek make fatul muin kuadituna make raudhah make tuhfah niayah silakan tak jang Islam kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditunya nyentuh kabelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus ditungtun kudu aya guru kabelah dituna urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu-nafsu nu aya di awak urang abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun salah lain sakadar zikir tah zikir nama aja babari atuh asal derengdeng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih loba zikirna pendloon eta kos kitu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh artina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah maksudnya supaya dunia supaya penghormatan supaya zikir hiji Allah lobaan Allah sorangan Allah supaya datang kadinya entak budak ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah supaya datang kadinya kudu boga guru daya nu nuduhkeun nah ieu jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang lamun geus aya nu nuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus puguh aya kiai nu nuduhkeun nyana kiai katulimbang teh jelema teh katulimbang teh jelema teh ulah ngridit doh ulah ngridit warese teh ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema ulah ada deposito sia teh mah aya anakan jati baheula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kurang teh alah geus hararese kuari usaha mah katulimbang teh manu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok we katulimbang teh geus aya pituduh tapi tetep bae nya anak mu ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina bae katulimbang hei para penguasa ulah datang ke tejujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modar keur kos kitu asana di akhirat dikabekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak peta kiai katulimbang tak kos kitu tah kula mah nanya bae kira-kira loba anu katulimbang tah loba anu henteu tuh atuh emang nyana ieu nu katulimbang masyaallah ge pas keur tahun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari teh abri polisi abri ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan 1 titiknya belah sana 2 sana 3 sana dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan silakan laksanakan siap dan Panglima mengatur strategi ke anak buahna supaya di sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol.
Tan Panglima mah teu nyahoan Medan. Atuh teh nyahoan Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoan, di mana Cikupa teh nyahoan, dia Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, bos disebar supaya ulah uruhara. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket. Didinya teh aya ta petunjuk jalan denah ka dieu oh iya hiji nu belah dieu. Kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya, "Ki, di mana tempat hiburan, Ki?" Tempat hiburan di mana ya, Ki? Ikan tahun baruan, Ki. Tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya. Ya terima kasih Ki. Ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan aya imahnya na kaditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah. Cak Panglima aing geus datang deui ka si aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana. Datang deui ka dinya, Ki. Bulan tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cak kana. Penggolan di dieu imah eta imah aki, aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tama kuburan Ki. Eta. Tempat hiburan masa kuburan. Cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah. Nikmat lamun geus ka kuburan, sangkilang di luhurna ge geus jimat komo ka handap. Ngaco si Aki. Manya kuburan tempat hiburan. Sakali deui Ki. Kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teu nyaho ieu jejak arahna ieu ka mana ieu tempat hiburan camat Ki di daerah dieu. Eta tempat hiburan ulah macam-macam Ki kayak ditampilin. Kugu eta buaplok. Alhamdulillah cak si Aki. Kayak makarak ditampilin alhamdulillah cak Panglima. Kuat amat nih jelema ya kencak warisnya. Ki, tempat hiburan di mana? Eta di dieu. Tampilin deh kencak. Jogel. Alhamdulillah. Di talian si Aki. Tapi di jero hatena mah ieu si jelema bener apa lain. Jeung ulama tah lain. Lamun kiai ieu atuh aing bahaya cekna. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ke Allah kecuali Kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa aki-aki. Jaga kena hudang. Begitu hudang, raja langsung nangkep. Wah. Cak Panglima aing ya bahaya ieu. Cium tangan raja. Oh, kiai. Wah, bener bae. Silaka. Cek Tuan Raja, buka. Tuh, bener. Asana nasib aing mah ieu mah geus. Diturunkeun ka jero. Dibuka. Dihormat ku Tuan Raja. Didieukeunana di tempat tamu anu istimewa. Tempat tamu naon gitu penggede nyana di luar kieu nasib asana aing mah kumaha meureun. Aduh, tapi pan aing mah nu jelas mandek laporan bae ke Tuan Raja. Dan ya mangga Tuan Raja. Nyaho teh ieu? Henteu. Ieu Kiai Ibrahim bin Adham. Kiai di negara urang teh ieu. Dek nanya naon anjeun ka dieu? Urusan Islam, urusan iman, urusan ihsan ieu kiaina. Kunaon kumaha dina? Coba ka dieu laporan, kunaon mantak dina? Nyana ngahinakeun abdi. Kunaon mah ngahinakeun anak?
Abdi pan ditugaskeun ku raja kita ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo kula kebeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah. Nanya ka aki ieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nya kuburan. Bener Kiai? Nuduhkeun kuburan bener. Pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih. Tuan raja jeung panglima ku bodo-bodo teuing. Tuh Kiai mah kos kitu tah. Raja tinggal raja di bodo-bodo. Atuh bongan nyana nanyakeun anak kula. Sedangkeun kula mah pan umur teh geus kolot. Hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot masih luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan, atawa lain jelema jurig kos kitu mah. Kayak geus stop raja. Stop. Acak-acakan ya urusan dia cak. Ibrahim bidadang Gus. Aya nanya hiburan ka budak ngora. Kanu teu nyaho kaler kidul, jelema anu kasarung, jelema katulimbang tanyakeun. Lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan. Tah panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan. Raja hiburanna geus kudu di kuburan. Nyos ya. Aduh, Dan amankeun Dan. Tapi asup ka jero hate tuan raja. Oh, jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan rarame. Hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan. Hiburan teh geus macam-macam. Tah, jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas. Teu pamrih deuk ka saha deuk ka saha sebab naon? Eueuh unsur hayang di alam, eueuh unsur hayang dibere, sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mah luruskeun itina. Panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh. Ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan-hiburan? Tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan. Ieu ngaranna jelema katulimbeng. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng. Cenah eta mah Ki Haji katulimbeng. Cenah eta mah pamarentah patulimbeng, bin katulimbeng. 3 kali bin tah mah geus. Katulimbeng di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbeng, lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbeng bin sabaraha bin eta katulimbeng lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbeng cenah hirup mah atuh geus kolot mah tah hiburan teh ka kuburan. Cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha dek geus kolot mah dek ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur. Di dunia mah urang kuari salat, di kuburan mah teu kudu salat. Di dunia mah urang kudu maca Quran, di jero kuburan mah teu kudu. Di dunia mah kuari kudu puasa, di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu, Raja. Amankeun. Bahaya ieu mah. Ngamuk bahaya nu kos kitu. Cek Raja Mu'tasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bahwa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dia bingkisan naon gede apa leutik itu kan pun gede leutik ya leutik teu hayang aing teu beli mobil teh mah kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah
tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja, nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram. Besi nasihat kula diojol jeung nasihat jeung hadiah haram kula mah. Kuari ulah coba-coba nasihat kula diojol jeung hadiah kula. Titik kula mah dek balik bae. Lantaran kula ka dieu diseret, kula seret deui ka ditu. Ulah sakur raja ulah. Aya tuh banyak seret deui. Sakumaha aslina bae kula mah geus pokona. Ente ieu mah nek dibawakeun kuda nu pang bagusna dianterkeun ka panglima, sadiakeun kuda teh hayang. Teh hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal. Sebab kuari bagus jauh bahwa ieu teh kudu dihormat. Ai kitu mah berarti rakyat teh rakyat lu teh dikayahokeun ku raja mah tilok dihormat raja blon. Wah malik deui bae ka aing. Mun dek kahormat dek nu wau ngaran-ngaran raja hormat tuh kos kitu mah. Ieu bagus kanyawan karak dihormat, dek kanyawan teu dihormat. Atur rakyat nu sejen meureun bahaya. Gas cak raja. Gesak raja tuh gara-gara sia si panglima amalaya ya nasihat cek kan gas kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu henteu kula mah dek balik wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ye. Lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bae jeung panir sia-sia cie atuh kula mah teh ya di jalan kapanggih yeui jeung wakil panglima stop. Berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana. Istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu. Kudu make bintang, minimal bintang 7, puyang-puyang. Nya nama cicing. Saya abdi hamba Allah. Hamba Allah aya ngaranan sa. Hamba Allah bae. Sakali deui awas. Awas sakali deui, awas. Hiji, dua, katilu teu ngajawab nu bener, nista maja utama. Sikap. Teu nyaho ye wakil panglima. Saya abdi hamba Allah, talian deui. Talian diseret deui ka istana. Lapor. Ya, cek Tuhan Raja. Abdi mau sakitan. Saya teu beres si jelema. Coba udangkeun begitu datang yo kiai deui bae cak panglima sia ka wakil kunaon diseret eta emang kunaon kagak balik ti dieu nang nyeret aing aduh cek wana aja ke aya perihal naon deui nangtung dio ke lapar coba lapar tah kunaon ieu mantak diseret abdi menghormati tuan raja jeung istana sebab ieu kaluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah ayo tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara wah teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang-campling tapi tetep kukula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah tanya kedua kali deui saha hamba Allah sakula hamba Allah ge boga ngaran lamun teu ngabejakeun ngaran kukula diseret dibawa ka istana laporkeun ka tuan raja tetep cak nyana hamba Allah ieu kan merupakan penghinaan masa hamba Allah bae Kiai cekuan raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah bae eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adham ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah justru kula mun ditanyana lain ku macem panglima mun ditanyana lain ku raja mun ditanyana lain ku wakil panglima kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adham
komo ditanyaku murid kula, komo ditanyaku rakyat mah, ditanyaku sasakula ngaku Ibrahim bin Adham. Nu matak tengahku kurang, nyana ngomong. Tidak tahu kamu, saya ini wakil panglima. Sombong amat. Untuk menghilangkan kesombongan, pasti cekula-kula diseret deh ke istana. Tah, titip, cek Ibrahim bin Adham. Raja, ulah ngerasa jadi raja. Panglima, ulah ngerasa jadi panglima. Kakarak jadi wakil RT. Ya wakilnya anda sombong jasa. Kamu tidak tahu saya wakil panglima? Mana etika Islam apa kudu gitu? Rakyat tadi urusan ngaku panglima, rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima, rakyat tadi urusan ngaku raja. Dengan kerajaan sah jurig. Tuh, jaga raja pan kieu deui wae. Blabe ya bayar. Lepaskan deui. Cek wakil hampura tuan aja emang tadi ngerti di tes dia. Tadi sanu nyeret panglima, tuh sia kan. Silih salahkeun panglima jeung wakil. Geus balik deh, balik Ibrahim bin Adham. Tinggal raja, panglima jeung wakil. Urang kumaha ya geus kieu ye. Urang dinasehatan ban lain dinasehatan teh mah dicarekan ngaranna. Atuh terserah raja cak panglima teh. Berarti urang di mata rakyat teu bagus. Berarti orang di mata rakyat sombong. Berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur, ujub. Nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan. Negara orang, rakyat orang supaya kondusif deui. Yang capek ngadenge kondusif. Di koran kondusif, di TV kondusif. Komo orang Golkar moho negara kita alhamdulillah kondusif. Bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif. Ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasib. Wahai panglima, wahai para penggawa, tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan-hiburan, ganti dengan zikir, ganti dengan doa. Tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim, sebab negara orang negara Islam. Hentikan hiburan, ganti doa bersama. Kakarak, rakyat luar biasa menyambut instruksi raja. Urang mah ulah jauh presiden heulana tuh bupati-bupati jangan milih ente pan. Nyaputnya mahal kan eta. Nebusna maka sabaraha duit. Coba tuh nasehatan bupati anyar si urang. Coba kita doa bersama, hiburan hentikan. Tek celi anjing datang gadaikeun. Celi kula mah ulah tuh. Jangan ente kan milih tah nasehatan atuh coba hentikan hiburan. Oh sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan. Cak camat kan di negara kita mah demokrasi, silakan semau-maunya aja. Wah berarti camat teu boga rel yang kos kieu. Babok kabak ku rel nu kos. Coba nasehatan lurahna. Oh lurah deui keur kancolah. Mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos kitu, ka camat kos kitu, ka bupati kos kitu, mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang. Nah gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasib. Akhirnya raja mah luluh lantaran nungan nasehatanana asli embung diberi hadiah, asli embung diantarkeun dipuja-puja. Istimewa lamun kos kitu dakwah teh. Mun teu diojol jeung pamere, teu diojol jeung hadiah, rapi dakwah teh. Nah ieulah keur carita itina lain eueuh pan sobat urang nu duduhkeun kana bener, tapi geuninganan teu darekeun kana bener. Oh, urang nasehatna ojol. Lamun nu ngundangna nu sugih, nu bebereana gede buleudna. Lamun anu ngundang ka daerah mana ye? Daerah anu. Mah malah ieu mah kadinya mah keur ieu ge. 200.000 na naonan. Beak tekor atuh aing. Teu mal narima deui. Dakwah naon teh kos kitu. Nah iyalah di negara urang teh bok-brok teh geus ti mimiti pedagang pemerintah nomor hiji, pedagang petani bok-brok ka kiai-kiaina bok-brok kabeh. Tapi urang masih aya kesempatan
Ja Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa. Urang sadar bahwa di diri urang loba salah, loba dosa. Pemerintah sadar ku dosana, pedagang sadar ku dosana, petani sadar ku dosana, karyawan sadar ku dosana, kiai santri sadar ku dosana. Mantak naon urang mulai lembaran baru di tahun baru, urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari. Mantak naon